Mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai, bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Atuh tabah sarwajeng mere aya karna. Diceritakan di awal orang teh ngadeketkeun diri ka Allah ruruba melalui puasa di bulan ieu. Alhamdulillah sakabeh jamaah nu ngaji ka dieu mah puasa kabeh. Kanyawan puasana berita ti tukang uduk beak uduk kabeh. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Jadi puasa kabeh. Puasa aya akad. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Urang kalima ayeuna. Aya nu nanggalkeun Kamis kaopat berarti sarua bae. Ulah masinikeun Rebo jeung Kamis nu penting urang ngalaksanakeun. Aya nu ribut Kamis Rebo teu puasa. Ributna doang. Mudah-mudahan nu geus puasa dibere kuat, dibere tentrem, nu encan puasa dibere daek puasa, jeung mudah-mudahan dibere kekuatan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang nuluykeun eusi pangajian urang nuku urang kuari keur dibahas mengenai tentang kisos, tentang diat patali jeung gangguan-gangguan di jalan nu sakumaha geus dibahas di awal bahwa jalan eta merupakeun sarana anu sangat vital lantaran melalui jalanlah bakal lancar seluruh aktivitas ngantor ti berbagai kampung ka kota jalan lancar mangeunah. Tarolah di berbagai kampung ka kota Tangerang atawa nu ka Jakarta lancar berarti ngeunah. Nu dagang jalan lancar ngeunah. Eueuh gangguan. Al-irtifaq bisyari' masyrutun bisalamatil aqibah. Lorong-lorong jalan disyaratkeun dengan keselamatan akibat. Wayana sakitu wajib bagi pemerintah ngabangun sarana jalan mun can aya dibangun mun geus aya dirapih-rapih.
ulah aya cuglak ceglok jalan teh ulah aya sambunganana terata sambunganana genjlong miring nu hiji handap nu hiji luhur berarti pemerintah mariring watakna kabeh diisyaran ku jalan teu akur nyambung keunana bupati miring camat miring lurah miring wabeh mariring cek bupati kok ke aing-aing teh mah urusan PT atuh sia teh teu neuleuh pan sia pamimpinna deuleuh atuh pagawean buah sia beres apa henteu pan sia digaji ku aing ku rakyat pajak dinaikkan 100%. Jangan gaji siapan ulu sia cabok sia ku aing tungtung nama teu beres bepan urang. Itulah uneg-uneg masyarakat terhadap pemerintah ketika tengurusan pemerintah terhadap rakyat sarana rapihan ulah jadi bendueun masyarakat nang milih pamimpin teh mahal hargana amanat eta teh satungtungnyana ngalaksanakeun amanahna di akhirat hampang lamun teu ngalaksanakeun amanah khianat ngaranna di akhirat nyana bakal kakrebekan di neraka jahanam sakitu beta entak kuari keur dimasalahkeun permasalahan patali jeung jala wa in bana jidarahu mailan ila syarin kizaid ngabangun pager luhur lantaran nyana jadi DPR haju geus embung wauh jeung masyarakat teh di pager imahna pagerna pas di sisi jalan DPR boloon atawa tadi nama susah guari dagang limbah aya bahasa babara kendaraan di jero imah di pager-pagerna luhur pedagang boloon kayak sia cenah ngabolon-bolon kieu nu mentak bolon teh setiap sarana nu dibikeun ka urang ku Gusti Allah teh injeuman di dinya aya panitah urang dibere ilmu ku Gusti Allah tata dina mah teu boga ilmu barang dibere ilmu aya parentah aing mere ilmu ka sia lain sakadar mere ilmu sampaikeun ilmu tanpa hayang imbalan-imbalan ulah sok hayang umplap amplop jangan teu cenah hayang ge eusina boloon ulah hayang mulya-mulya asal teu di kasuran bae ngajang hilek ulah hayang mulya gagah agung asal teu disebut bae kiaina haju bae ulah hayu sampai eta perintah ketika urang dibere gagah di dinya aya parentah berarti lain sagagah-gagahna aing mere gagah ka sia di balik gagah pasti aya rahasia di satukangeun eta loba nu perlu dibantu-bantu aya jelema kabeneran nu gagah liwat aya jelema keur gelut lantaran urang gagah stop leungeun urang ka tengah minggir sia stop mulai
wah jadi wasit blon teman lu gagat budak diadukeun tunggung naon dah dibalik gagah teh aya parentah jeung aya rahasia urang kuari tadina mah teu terpilih jadi lurah teu terpilih jadi dewan teu terpilih jadi bupati ketika terpilih di Bang Baluan aya perintah ti Gusti Allah laksanakeun sia sebagai khudama sebagai pelayan masyarakat ketika maneh ngalaksanakeun berarti sesuai jeung teu ngalaksanakeun awas aya perintah ketika orang sugih kuari aya parentah ti Gusti Allah dibalik sugih lain nu sia teh sugih teh nu aing teh nyoba ka sia tadina sia susah kuari dagang jadi sugih tah aing marentah hiji kaluarkeun zakatna nomor kadua bantulah fakir miskin tuh eta kos kitu setiap aya nu dibikeun ka urang didinyalah aya perintah bisa nangtung salat nangtung sia teu bisa nangtung diuk sia perintah teu bisa diuk gigir sia ngedeng teu bisa gigir nangkarak sia teu bisa nangkarak kicep sia teu bisa kicep kubur sia beres geus oh perintah teh selalu disesuaikeun Masya Allah geus urang boga gagah aya nu gelut isahan kabeneran aya jelema ngaguling guguruntulan cakel eta gagah ngaranna aya jahe teu bisa leumpang akep eres yes. Neng di mana di pasar kumis bangun capek nama teu cenah teu mau motor teu boga sepeda sarua aya mang haji boga tanagar gede diakep daek kudu daek jasa sakira yakep kurang rada dipencet-pencet bitis dasetik aya parentah tuh Masya Allah tah Zain ngabangun pagar ka jalan di sisi kemudian sabulan 2 bulan 3 bulan atau sababaraha bulan mungkin tahun lantaran ngabangunan teu make selub ai bata gede tapi teu make selub ya otomatis moal kebel atuh lantaran eta bangunan teu diperkuat ku besi maka dengdeklah bangunan ka jalan tak ieu bangunan nu tadina malempeng kuari ka jalan condong atawa memang ti awal dicondongkeun ka jalan ngabanguna dikajalankeun kita jadi ngaganggu kanu liwat kudu mendek teh lah kudu mun simpangan teh perwis kudu aya nu eureun heula lah da eta ngabangun jalan pager atawa imah ngaganggu kana kelancaran jalan ieu pakajanahin kos jandela bae tadi ngaganggu kana kelancaran jalan doraka ketika aya jelema naik motor teh nyaeun sugan teh eueuh pager atawa imah dengdek ka jalan kemudian naik motor teh kenceng saeutik salayakna kumaha di jalan ai praktea selip nabrak ka dinya paeh nu boga pager kudu dipaehan deui kabeneran paeman dengan sakadar potong doang bitisna potong nah ya dibawa ke tukang urut ternyata memang benar-benar potong maka iya gara-gara imah condong ke jalan pager condong ke jalan sehingga ngerusak batur datang ke potong tak eta nu boga imahna DPR Golkar potongkeun deui potongkeun bitisna kunya di dunia
dipotongkeun aman di akhirat. Ketika di dunia coba urusan jana aing bae pan kakawasan dia aing atuh kumaha aing bae teu dilaksanakeun lantaran di negara urang malai negara Islam negara demokrasi ngaranna doang demokrasi teh padahal marimba saha nu gagah nyana nu menang maka tungguan engke di akhirat tungguan di akhirat teh kumaha gitu begitu kiamat ba'as giring ka mahsyar yauma yafirul mar'u min akhihi wa abihi wa banihi wa ummihi mazlum neangan zolim lulumpatan kabeh anak neangan bapak neangan emak mun aya hak-hak anu henteu tercumponi waktu keur di dunia minta pertanggungan jawab nu ngora neangan salaki nu wah nu kolot mah wuluh geus loba jasa mana ka haji mana ye mana nu kolot menerewigan teh kapan kuru awakna geus nek ka mana lumpat teh mana neangan manghaji haji kunaon emang bongan di dunia na aing krieu tilok digilir-gilir kuari geus aing mah dek nyalametkeun awak aing minta pertanggungjawaban ka haji ka wah ya hajina lulumpatan embung ka pagih jeung nu kolot karasa siang ke mah ya kuari nyana siang ke sia tah karasa mazlum mun teu beres di alam dunia na ku si zalim diteangan pernah ngaji di Cilongok sendal leungit nah ieu ka mana ieu kusaha ieu teangan nyana kapang ya ieu nu malingnya cenah nah sia aing minta pertanggung jawab nu mantak bani maling ge keur nu kula paling pun ku ente satu-satu cek cek jadi ke man palanga pulinga pokoknya nu maling paling deui dan nu kuarina leungit motor tidak selesai di akhirat nu boga motor mah tetep bae bakal neangan saha pamalinganana rame engke di akhirat pun hayang rame engke gerege jelema minta pertanggungjawaban keputusan terakhir Mahkamah Agung MA nu kuari mah bisa dibuat-buat tapi MA engke langsung disebut paslul qada Gusti Allah Rabbul Jalil engke nu mutuskeun pokona moal aya anu tinggaleun sasieun-sieun acan masyaallah ya nyana lempang si mazlum ieu ka mana neangan nu boga pager emang kunaon abdi keur ieu potong aju teu dilanjutkeun lantaran nagarana lain negara Islam kuari kula neuk batongkeun sukuna deui wah neuk kumaha coba nu tadina di dunia boga hutang teu kabayar teu dibayar di akhirat diudag-udag nu di dieuna pernah ngatak di akhirat di teangan dikatak leuwih nu di dunia engke pernah ngadukeun kotok-kotok neangan nyana kotok bisa ngomong ke kotok deuk ka mana cek nyadat teh deuk neangan si Jepri aing aya jeung si Dedi yang kunaon ngadukeun aing kapanggih deuk lumpat ka mana jadi kurung ku malaikat pan malaikat 7 lapis teh kieu urang di tengah lapisan kahiji ubengan kahiji malaikat sama ubengan kadua malaikat kadua sama ulawa sama sani terus ubengan katilu malaikat katilu 7 malaikat penghuni langit 7 lapis deuk lumpat ka mana urang lulumpatan kade-kade itu malaikat ke mana lumpat dari itu iya ulah ke mana guys udah sia lulumpatan ayo sia lompat ke mana beunang itu bisa disogok pan malaikat
Sugan saya minta perlindungan, saya sogok dah. Ama apa sogoknya? Di sana ada artis. Teu beuki ya ieu ka artis kuali. Boro-boro kuari baheula ge gue teu beuki ka artis. Emang kudu sia. Teu bisa. Minta pertanggungan jawab. Insyaallah. Teh kos kitulah. Lamun teu ngaganggu, masalah mun ngaganggu cilaka. Sing hade ya Allah warikumaha lamun urang nenden pasir di jalan aya umblukan pasir atawa batu di jalan lantaran urang dek ngabangun eueuh tempat ditedeun lah di jalan henteu segera aya 5 genep poe na komo datang ka ngumbluk di jalan digunakeun pake dagang mah kemudian aya jelema cilaka di pasir urang atawa ditumpukan bata urang paehan deui sebab jalan mah lain jang nunda pasir lain jang nunda bata jang kelancaran aktivitas lempang jelema di dieu ketika digunakeun lain parantina kaganggu batur lain sekedar kaganggu naik motor nyungsep di pasir paehan deui naik motor nyungsep di bata potong sukuna potongkeun deui sukuna ocot matana 2 ocotan deui cokel nu bolan aya siap tukang bata cokel beres tak singa hade jalan rapihan ulah aya gangguan-gangguan masyaallah. Ada tah jalannya geus urang bae kuari mah rapihan diri urang ulah sok nyieun gangguan di jalan teh supaya lancar jalan mah lantaran ieu mah manfaatin amah kemanfaatan umum. Teu kadenge nah. Oh trotoar jalan eta termasuk untuk kelancaran jalan ketika disewakeun ku oknum-oknum haram duitna doraka ketika kaganggu batur nu liwat datang ka rusak tukang endog naik sepeda trotoarna kaganggu nabrak nu aya di trotoar kabeh endogna ajur wajib diganti haram teu meunang eta teh jang kelancaran di tengah jang kendaraan sisi jang ai nyimpang termasuk nu leumpang ulah diganggu di Indonesia mah aneh digedean ku pemerintah jalan kurang kumaha hebatna pemerintah urang tuh jalan cadas jembatanna gede bagus teh bupati teh ngagedean jalan dipake dagang dipake blon masyarakat blon goblok tolol aya pemerintah kadang-kadang bagus kabangun ulah ge ngeuna ini pemerintah bisa nih akur ya bagus ya aya dipuji mah puji bae bagus bae mah sesuai jeung aturan bagus ya pemerintah nyieun kalancaran tukang es di dinya tukang baso di dinya tukang cilok di dinya ka tukang cincin aya di dinya lamun ku urang di haharuana kunaon atuh dagang di dieu pan mayar mamang ka saha tuh make gelang bahar oknum tegara saralah tuh ngadahar duit nu kitu di kumaha ke di akhirat dagang neuk ulah nyewa-nyewakeun sarana umum teu beunang atuh sarana umum mah jang kelancaran lain jang disewa-sewakeun haram nyewakeun tuh mulai ti kuari urang jang diri urang bae salametkeun sebab kuari teu diadili di akhirat mah tetep bae urang bakal diadil rapi moal kebelir di dunia rugi amat
ngadaharan di Nukoskara itu lancarkan jalan lancar ya Allah ya Rabbi mustawiyan atawa ngabangun aku harimah lain condong ka jalan aja rata ai tadi mah memang aja disorondoikeun ka jalan kaganggulan nu liwat baik eta teh imah atawa warung atawa non kitu ngaranna kitu pager dan lain sebagainya ngaganggu kelancaran jalan ieu doraka jeung nyana katempuhan ku ari mah kieu ngabanguna lempeng kebel-kebel lantaran selubna rusak condonglah ka jalan sanggeus teh condong ka jalan aya hujan angin rugrug ka jalan tak eta teh bangunan nu tadina lempeng kuari condong ka jalan haju can kaburu kahadean geus namruk manten ka jalan kaganggulah jalan haju aya nu liwat kadinya rusak kendaraan anak atau jelmana potong teka tempuhan tama lantaran hiji ngabanguna lempeng kadua condong katilu condong nage lain ngahaja kaopat nambruk nage urusanana tama urusan tengah aja nubogana maka samemeh dibenerkeun manehanana kaganggu datang karusak teka tempuhan lantaran tengah aja ngan wajib kudu segera diberesan begitu isuk-isuknya nanyahun gegeraan pasang pelang mohon maaf kelancaran Anda terganggu sejenak mohon tadi dia nyana kudu mawa pacul hayu jeung anak pemajikan wabehan jeung minantu jeung incu kabeh ngaberesan eta rugrugan-rugruganana ayan wajah kuasi kuari masang palangpang di jalan ta eta teh haram lain paranti masang palangpang di jalan wajang kelancaran aktivitas kecuali nyana mohon kanu berwajib sahibul wilayah aya deui alternatifna nyana memohon lantaran eueuh deui ieu tempat ngan ieu-ieuna alternatif jang miceun ngabuang kitu aktivitas leumpang aya eta mah masih dimampu asal nyana menta izin ka sahibul wilayah setempat kudu jelas sabaraha jam bakalna teu meunang disewakeun ku pamarentah ge lantaran lain nu nyana wakil cek sakaul main amkana wahadmuhu wa yusrahu domina lamun memang kongang hadmuhu ngarubuhkeun anak ketika eta pager atawa bangunan teh doyong ka jalan geus aya meureun sapoe 2 poe 3 poe napannya ho meureun eta teh doyong berarti kan geus kajahoan ku kabehan geus secara hukum adi cek adat ieu mah moal kebel dege bakal namru ka jalan ngegedebrug ta eta teh sakira-kira geus kajahoan kitu imkan dirubuhkeunana atawa diomean ku manehanana lamun memang geus kadeuleu doyong punyana diantep datang ka ngegedebrug ka jalan tetep tama kos kitu mah kawajiban ngaganti sebab lamun ngantep na eta ngantep aya faktor ngantep sarua jeung sengaja nya aya tanggal buah di lahan manehanana
Ari pangpang gedena ka jalan tata dina marada luhur kieu ngancek pikiran urang ieu mah asana ieu kena angin asana bisa-bisa ieu mah ieu pangpang gede ieu rungkat kajen kukumaha ge geus kabayang ku urang lantaran condong di luhurna kadinya haju diantep bae bener bae blu ka jalan aya jelema liwat teu nyahoeun bruk nabrak eta potong doraka tetep kudu katempuhan kayaknya ragaji gegeraan waktu manehana nyaho ieu pang-pang teh bakal ngaganggu cepat ragaji bila perlu tuar tangkalna eta kalancaran rapih jasa ngeunaheun jasa urang diatur ku agama model koski ya Allah ya Rabb lancarkeun jalan dagang teu meunang di bahu jalan pang nu nyorondoi ka jalan kudu dirapihan jeung baheula peduli jasa pemerintah teh peduli jeung masyarakatna aya kakangkungan aya bangsa tatangkalan jukut dan lain sebagainya nyorondoi ka jalan isuk-isuk poe Jumat atau Kemis lurah geus nongkrong tong kerja bakti tukang tape dieureunkeun dagangna kunyana dieureunkeun ge dibeli maksudna tape naon kerupuk beli jangan jamu masyarakatna rapi jalan teh waduh ngebolong-bong kuari jalan dicor kakangkungan dan lain sebagainya ka jalan geus setengah meter ngalah jalan sugan lurah bentak jante RT atuh teu mentan duitna doang masyarakat itu kok masyarakat baja kepala nage kos gitu camat nyahueun camat sugan aya perintah teu bupati deui liwat kadinya ngan ngomong doang kumaha ieu teu diberesan jalan ngan sakitu doang ngomongna bloon kabehan eueuh bae nu peduli jalan datang ka urang lamun ti dieu tah ka dieu jalan tengah dieu kata teluk Jakarta jalan gede tah ambrang ka sisi sugan aya nu peduli kadinya jeuh aju pernah deui nyola lah ieu mah geus kabehan beureun kabehan wabehan jadi jalan mah gede ka setengah meter mungkin 20 mungkin 30 eta teh kena kitu jukut dan lain sebagainya diantep dah tah geus kabehan meureun teu peduli kana sarana umum di zaman kula keur leutik mah masyaallah rapi jalan nu coglak-coglak ku masyarakat langsung dibawakeun batu di rapihan jadi ngeunah teh nya ieu aya bangunan lempeng condong ka jalan imkan dihadean atawa dirubuhkeun tapi diantep bae kabehan ge nyaraho ieu kunaon diantep bae datang ka bru nambruk ka jalan sehingga aya kerusakan batur kaganggu ku eta itu bangunan anu rusak domina katempuhan masyaallah kajini mah jang urang be nu rapi lantaran hirup kurang teh nerus datang ke akhirat walau saqata bi tariqi fasarabi syarsun lamun bayaya kenteng atawa naon bae anu raga ka jalan pasarobi syaksun tali pamalun faladomana haji jelema ti paleset atawa aya nu rusak naon bae ku gara-gara eta nu ragrag faladomana fil asaf teka tempuhan lantaran tengah aja satungtung tengah aja katempuhan kumaha lamun ngaja
walau torohamun kizayen ngahaja malangkeun kumamatin berbagai pangruntahan atau sampah-sampah termasuk kusur bitihin cangkang samangka jeung sajaba-sajabana haju jelemat ti palese potong sukuna pamadmunun ala sohe katempuhan. Jadi antara ngahajak jeung teu ngahajak beda. Lamun ngahajak aya karusakan ka dituna cilaka katempuhan. Teu ngahajak ieu mah teu ngahajak teu kumaha maksudna teu ngahajak teh model kieu model aya kenteng ragag paneta mata kenteng ragag maka jalan atuh sahaja teu nyaho atawa pangpang di luhur emang pangpang lagi eta mah aman banget ku lantaran teu nyaho kekes beureun jerona ajuna ambru ka handapan eta mah teu ngahaja urang beda aja ngalungkeun samangka teh ka jalan ngalungkeun sampah ka jalan ngahaja pantama atuh komo di Jakarta mah geus aya undang-undangna ditangkep kuntung bayar 500.000 urang ngarokok aju kuntungna dikajalankeun kanyawan ku polisi 500.000 sidang 500.000 ya polisi nu nangkepna jangan oh iya udah aman ya udah undang-undang teh jalan di urang mantak nurapih mah model di Australia mah betah urang ye cicing di ditu dina urusan kebersihan lantaran masyarakat peduli kabeh aya jelema ngadahar kembang gula es bonbon pohoan kunyana kertas plastik sak gede eta bae dibalangkeun tak eta masyarakat ge langsung noel eta di Australia bantak Masya Allah rapih di Australia sekali-sekali zarah ka ditu ka Australia aya kuburan saja lagi aya ge eueuh teu nyaho di ditu ngan rapi we di Australia terrapi sedunia tentang kebersihan adalah Australia sadunia jangan menang predikatna tuh ya jadi orang di jalan mau ulah sanajan pemerintah orang henteu ngainstruksikeun henteu nyieun undang-undang emang cek agama ge tuh ulah hujan piceun bangsa ka jalan teh ulah mentak di mobil urang sadiakeun ember bisi urang ngadahar naon gitu ngaranna bubuahan aya cangkangan ka emberkeun ka tempat sampahkeun atawa ngadahar bacang pan ieu urang lembur malah lain ngadahar bacang bareng di dahar pan kunyana teh rada basi ya kan nah dipiceun ka jalan di tukang aya motor aju naik motor kena nu basi teh ngaguling pan gara-gara bacang basi potong leungeunna eta kudu ganti ye gara-gara bacang basi eta siga teh ulah tetep urang sadiakeun di mobil tempat sampah ulah datang ka miceun ka jalan henteu kudu diinstruksikeun ku pemerintah nyieun undang-undang komo datang ke pemerintah nyieun undang-undang mah hebat pisan ieu mah keur henteu ge memang kurang kudu dijaga jalan mah kudu dijaga rapihan jalan ulah aya kagunggah kaganggu naon bae nya nu dagang di jalan doraka moal manfaat duitna kajen kumaha ge nyana andai kata jelema dagang di jalan kemudian untungnya terus kabeli motor terus kabeli mobil tinggal tungguan sabaraha lilana engke ge motor mobil anu maling kajen kumaha sebab kena sumpah jelema dagang di jalan bego meureun hiji tah aya deset sialnya satu budak jalan pakai dagang tolol dua aduh hampir nabrak blok tuh budak jalan dipakai dagang tilu tah atuh terus mah sapoe mah aya meureun bangsa 100 mah eta pando ajak malaikat waduh ya udah 100 dah hari ini nih besok 100 deh terus be kabeli motor toel tak ujin paling geus paling muon nyana ceurik
leungit motor jatena ditundun karang samenit mah hasilnya tak hasil dagang jadi payah jasa dagang di mana di jalan HDG HDG tuh bogaan aja pokoknya wal beres kuari ambalaya pamalingan duh lantaran kredit haram teh iya jelema berupaya yang maling lantaran hasil haram engkena ge teu beres deui hasil dagang menang ngaganggu batur diganggu deui ku batur nyana dagang ngaganggu batur hasilna diganggu deui ku batur kajen ku kumaha tuh masya Allah tah amankeun jalan urang nyeun polisi tidur haram lain jalanan nu diganggu anak urang nu kudu di briefing ulah kena ka jalan cing hade pemake jalan teh loba ceng ulah sok ka jalan aceng mun liwat mun lempang di sisi bae si hade jalan baheula mah kolot nganasehatan urang sing serbit sia di jalan tah bahasa sing serbit urang bang sing serbit naon eta baheula mah aya loba mobil motor sing serbit sia di jalan sing hade lain jalana anu diganggu urangna nu dinasehatan ya jalan dipake dagang duraka moal mangpaat kajen kukumaha ge akhirna tetep hasil dagangna bakalna diganggu batur deh kailah tentang soal diat ketika aya jelema cilaka di jalan aju kacilakaanana ieu kaganggu ku bangunan uranglah anu kena sanksi tak sing hade nu di sisi jalan mah di Jakarta mah lain deh di Jakarta mah jalan teh belah ditu loba bengkel belah dieuna entah belah dieuna memeh ka ditu bangsa sekitar 100 meter deui geus mulai diteunan paku itu Jakarta blon itu Jakarta mah waduh ada pakunya orang kerja itu datang kenapa pak ini kempes kena paku ya iya udah terus ada bengkel buku bengkelnya anak sono ada bengkel bisa juga eta aduh usaha teh datang ke kos kitu tak datang ke ngarusak heula kendaraan tawang rusak deui kajenting sugih deuleukeun akhir moal beres kajian kuku wage iya naon ieu mohon maaf saya mau bertanya Pak Kiai bagaimana hukumnya si pedagang ngasih THR kepada si pembeli tapi ada maksud supaya si pembeli tidak pindah ke si pedagang lain. Mohon penjelasannya. Aduh tabah sarua jeung mere aya karena haram gitu bae teman THR haram teman. Kemudian saya mau bertanya tentang muhalil. Seorang mantan suami berencana menyuruh temannya menjadi muhalil untuk mengawini mantan istrinya. Tapi setelah dikawin oleh muhalil tersebut, mantan istrinya langsung dicerai untuk kemudian nikah lagi oleh mantan suaminya. Pertanyaannya, apakah seorang teman tersebut sah menjadi muhalilnya? Sah, masalah. Yang kedua, apakah mantan istri tersebut sah dinikahi lagi oleh mantan suaminya? Sah, masalah. Dek naon tuh ya? Masalah. Iya memereun Ki Zaid boga pamajikan cerai, kemudian kita babaturna pangawinkeun ta pamajikan aing setelah ida. Beres ida dikawin ku babaturanna biasa jima. Jeung nitah ieu beureun sapenting doang isukna dicerai deui. Aju beres dicerai, idah deui. Beres idah dikawin ku salakina. Tuh sahu masalah. Masalah. Nah, kos kitu nya. Kemudian non Pak Kiai, saya mau bertanya, saya jadi imam di musola.
Di akhir sholat lalu berzikir dan ditutup dengan doa. Doa saya pendek dan bisanya cuma itu-itu saja. Tapi makmum bisa baca doa yang panjang, yang banyak dan panjang. Memprotes saya, katanya ada yang kurang. Doanya kurang panjang, bagaimana? Kos gitu betul-betul kudu ditanya tuh Gus ya. Tinggal kieu bae sia nu bisa baca doa panjang, ngadoa sorangan atuh. Udah sesepira menta doa mah tuh. Menta doa ke. Jadi masalah baik. Sekarang apakah teu aya penjelasan tina ngaji mingguan kitab nu kadua surat naon ayat sabaraha? Oh, tafsir. Atuh teh teu kudu diterangkeun lantaran mawa kitab masing-masing. Geus juz nanyaho, surat nanyaho, ente teu nyaho, tinggal meuli bae kitab ente. Ulah hese-hese. Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil Munkar wa Nakir Rakib Atid Jibril Mikail Israfil Izrail Munkar wa Nakir Rakib Allahu Allah Allahu Allah la ilaha kahiji Nabi Adam kadua Nabi Idris katilu Nabi Nuh kaopat Nabi Hud kalima Nabi Saleh kagenep Nabi Ibrahim katujuh Nabi Lut kadalapan Nabi Ismail sambilan Nabi Ishaq 10 Nabi Yakub 11 Nabi Yusuf 12 Nabi Ayub 13 Nabi Syuaib 14 Nabi Harun 15 Nabi Musa 16 Nabi Ilyasa 17 Nabi Zulkifli 18 Nabi Daud 19 Sulaiman 20 Nabi Ilyas 2 hiji Nabi Yunus 22 Nabi Zakaria 20 Nabi Yahya 24 Nabi Isa 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam moal ayat Nabi dugi kapoe moal ayat Nabi dugi kapoe Allahu 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 Allah Allahu Allah la ilaha Jibril Mikail Israfil
إسرافيل عيد منكر ونكير كبعتد جبريل ميكائيل إسرافيل عزرائيل منكر ونكير الله الله